aya Ustad Ajuk, aya Ustad Ajek, aya Ustad Ajak, aya Ustad Ojek. Opat Ustad teh oleh Allah. Kan bilang dia asup ke mana ya? Aya Ajuk, Ajek, Ajak, Ojek Ustad teh. Cincin naon yang orang asup ke mana ya? Hiji Ustad Ajuk, Ustad Ajuk mah bisa ke batunya angan meh Ajuk kumaha ningan? Apa lampu Ajuk? Ke batu mah caang meh poeknya. Bisa aya jangan ke batur kasih nya. Hayu tolong ilmu teh tata wajib. Aya tetangga anu ngayakeun hajat teu datang bener-bener teh dionang jeung urang. Ari ka masyarakat, hayu tolong ilmu wajib. Cukup bagian ijab, geus ijab mah mantau geus eta mah. Aya kitu aya? Hah? Di dieu nya. Kaduana Ustad Ajeng tanu hade mah ieu. Si eta mah teu karena dibayar, teu karena naon. Iya, lempeng we. Moal bisa dipesenan deui. Kawas artis dipesenan urangnya. Punten hoyong pambahaskeun ieu, kawas ka artis. Artis teh punten hoyong panglakukeun ieu sok aya keur leuwih heueuh. Enggak usah hoyong pambahaskeun ieu tapi eueuh. Ustad naon teh Ajeng. Nah, Ajeng mah lempeng we tah. Ya, teu meunang di kitu teu meunang kieu, lempeng. Aya oge Ustad Ajak. Ari Ajak teh anjing leuweung kan. Babaung ning leuweung. Wah, bere tulang jak jempling. Ajak Ustad gitu. Haram, pokoknya mah bicara naon. Punten Ustad cenah aya salit cenah hayang karawasan. Tina halal teh halal. Ajak tuh gitu teh. Babaung itu nya. Aya deui Ustad Ojek mah mana? Yang mayar gede. Begitu tah? Nya dibayar ku ieu leuwih gede mana we lah pilih kadang-kadang geus dionang geus jadwal kadinya nya. Aya duit naon baekeun ngeuwihan itu digagakeun kana itu teh. Teu eceul dengan setan. Nya kita naon teh? Ojek budak-budak urang masih jauhkeun kitu nya. Nah, kitu. Jadi tong karena kitu kieu lah lempeng we kitu nya. Rek naon sababna itu kumaha rezekina we. Dan geus moal yakin geus moal bisa namana naon da amplop geus dibikeun ka dieu. Mana ah deui moal kitu kieu. Dibuka can. Heeh. Tah lamun ayeuna geus dibere amplop tiba-tiba Ustad nyangan WC tak kudu apa we tah. Buka amplop. Punten paling mana cenah WC. Lain hayang mompo lain teh lah. Nyaho teh nangaje kitu. Atawa pas beres pamitan, omong hayo pamitan tapi budak balik kita kan ini. Omong pas permios tapi saya sekarang sono perjalanan tebih cenah beulah ieu